Go. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamirsa anu mulia, cunduk waktosna kana acara kalawarta edisi Minggu kaping 21 Februari tahun 2020 hiji. Simkuring pun ul Padwi Sopiati nu baris nyarengan pamirsa sadayana salami 10 menit kapayun. Warta nu baris kapidangkeun nyaeta ngeunaan ngadu nasib di lokasi wisata Pangandaran. Pamirsa anu mulia, balantik di tempat wisata basisir Pangandaran tetela bisa ngadatangkeun kauntungan. Balantikna oge bisa diandelkeun pikeun ngabayuan kulawargana. Sumangga nyanggakeun bae wartana. Di kawasan wisata Pangandaran, tiba heula tuk kakiwari teu saeutik nu ngahajanjiar kasab tina balantik rupa-rupa kadaharan jeung kaulinan. Nu dagangna horeng lain wae urang Pangandaran, katut sabuderanana. Tapi oge teu saeutik nu jolna ti Sumedang, Garut, Banjar, Ciamis jeung sajabana. Salah sahiji nu dagang teh nyaeta Ude Supriyatna, urang warga Garut nu geus 11 taun dagang baso cuanki di basisir Pangandaran. Nurutkeun Ude, ari kulekeun mah balantik cuanki di basisir Pangandaran teh ngadatangkeun untung anu lumayan gede. Ude oge bisa ngabayuan kulawargana tina ladang balantikna teh. Buktina, ayeuna dina sapoena Ude bisa ngalabati tepi ka 300.000. Nurutkeun Ude jeung padagang sejena, nu dagang di Pangandaran teh boga beungketan atawa organisasina. Eta teh sangkan nu dagangna tartib jeung aya nu ngurus mun pareng aya pasoalan. Pamirsa anu mulia, rupina sakitu nu tiasa ku abdi dipikahatur, wilujeng patepang deui di lain waktos. Hapunten bilih aya kalepatan sareng kakurangan, simkuring pun ul Padwi Sopiati amil mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda. Audio Jungle.